Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda dina jejer cariyos aki-aki nyandung karangan simkuring. Hapunten deui ngadongengnya karangan simkuring kurang neraskeun hanca nu kakantun dinten kamari dina bagian kadua ayeuna bagian katilu. Mangga kamitra baraya sadayana salam dunya, di like, di komen, di subscribe channel Sunda Bandung Kidul sareng pangguhun ti Banjaran. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae dongeng anu kakantun kamari urang teraskeun. Manco. Kocapkeun kamari teh ngajugjug mulang arek mulang dina kendaraan keneh geus geus kabanang hate Bahnur Dasim ku Nyitika. Sarae nyabah urang kawitan urang sakedik. Sarae nyabahnya eta teh awi kalempeng garede karolot terus jengjen marujuhna lah jadi tihang opat garede aralus karolot deh nyabahnya. Aduh dewek mah meuni kebungbulengan ningali beureum kadeuleu buncak karasa eta ku bahonyona eta budak. Kamu di ieu nu ngora teh geus weh. Atuh mitra Mardi teh rada ngawulang nanyakeun jenggen jeung awi ngadon jawabanna kitu. Sanes bah jengjen jeung awi ampura halus pisan awi jeung jengjen ge kapake geus lah moal mah ieu mah gagal halus barangna karolot awi boh jengjen oge. Mitra teu kakocapkeun deui di jalanna nepi weh ka imahna. Geus nepi ka imahna teh bus mobil ka pakarangan imah. Wah da tu imah ngegex jeung material gede imah blag-ablag ngan boga anak nganukut dua dudung jeung Neng Cici sakola keneh. Neng Cici mah SMA dudung nu dipercaya di toko teh nu ngaluarkeun barang narima barang nyekel duit pembayaran pengeluaran pemasukan dudung nu dipercaya da budak panggedena jeung diwarah ti ngorana kanu usaha bapakna sangkan ameh aya penerusna. Mobil nu aralus aya 2 truk 2 dolak 2 paranti ngirim barang geus kajojo material Haji Abah Nur Dasim mah kajojo tonggoron nu deukeut anu anggang ge majaruk juga harga kadang beda jeung meuli saeutik meuli loba ge teu boleh dianteurkeun gitu mitra kajojo. Boga pagawe tiluan amit ukro jono mati Jawa mumara ka daerah dinya.
boga pagawe awewe na pembantu ART gitunya ulah pembantu teuing surti bisurti gitu gocapkeun blus mobil ka pakarangan celak we turun curug turun dina mobil ari celak manaik kudu naonnya tah eta hapunten masih keneh diajar pabaliut celak curug turun atuh dina mobil Pak Murdasim teh disambut ku Ami Maimunah naha apana gening teu nyetir gening untung atuh gening Kujang Mardi nyetirna eta lieur ieu teh sirah rada jangar ciklah pangieunkeun si kopi heula nyieun 2 jeung Jang Mardi hiji ewang bisurti iya kan kadieu sakedeung aya pikir saya naon agan iya pang ieu kan kopi cenah siapi 2 jeung Jang Mardi Citra turun wesong kunci mobil teh dibikeun ka Pak Haji ku Mardi lur di diugna di dieu lain kumaha abahna geus aya kai teh jeung awi teh geus ke deui lah ngobrol kitu nama nyeri lo sirah yang Cikopi buruk lah tah ngobrol tanyakeun ka Mardi tah mohon wow ibu tos aya tos janten malahan mah bade enjing bade di alana datos mareuyeuna syukur atuh hargana kumaha eta mah duka da si bapak si abah Murdasim anu perkawis pangaos mah da abdi mah henteu uning ku kirang pilih lepat abdi bade ngajelaskeun pangaos mah kumaha apana pi kumaha hargana mingke deui lah ngomong wae kedeui ngobrolna sok mana kopina buru-buru kopi jeung udud nyokot Mitra rada kerung Amih Maimunah teh si Amih teh rada kerung datang jadi kitu salaki meureunnan capek pok hatena teh atuh sok we ari kitu mah istirahat heula leureuhkeun heula kan abi ka jero heula ka jero deui itu we lah sok we keun we heula rek leureut ieu teh sirik kewe ngobrol deui mah Mitra nu puguh mah nakong kolak panon jeung na hate na pikiran geus nyantel ka Yetika anak Aki Yaya Abah kumaha enjing bade wae di pidamel itu teh bese pigawe sukan mah ke urang gerona ulah sidudung yos atuh ku abdi urang sauran Kang Dudungna jika tuh eos weh atuh Mardi teh ngageroan Dudung anak cek Dudung saur api adieu sekedap cenah mangga mit mi HP lah ye meja mit si aya nu pulanganeun beujeun duit tungan heula amit
pangebeulna gawe di dinya jadi geus teu asa dinya geus percaya yo atuh nyampeurkeun dudung teh ka Abah Murdasim. Kumaha pi aya naon pi iya oi itu teh jadi jengjen teh aya 250 tangkal leuwih geus jadi harga mah karingala jeung awi aya 3 dapuran wah gede lah aya 2 treukeun mah awi teh isukan kajen supiran si Amit mau kanu truk we lah jeung parabot jeung jelema jangan 7 deui mah 8 jeung si Amit cenah ngala awi beujeng jengjen gosinso boh naon sadiakeun tamang naon sok dengeus jadi harga nama bae tekan itu 3 meteran 4 meteran kumaha we atur-atur da si Amit geus apal pok Bah Murdasim nyarita ka anakna Kacep Dudung. Oh muhun Pak Epi muhun mangakeun abdi bade nyarios ka Kang Amit urang piwarang milarian jalmi anu ngaralana demi dabelna Kang Wanji. Oh ulah beurang teuing di kudu geus nepi di ditu jam 8 eta dah Ciapus dan Ciapus Cibarusah lah da teu jauh. Oh muhun atuh muhun pi tos kitu wae pi oh geus kitu nya jik tungguan itu si anu balanya leos deui atuh dudung ka tempat ka meja tempat duit jeung paranti ngaladangan gitu kasir gitu nya di kulan kumaha Bah oh Mardi ancar lair Mardi mah air isukan geus jeung di dinya deui ka ditu di dinya deui nyupiran deui lah di dieu geus rada capek anu mau mobil teh geuning komo ka jalan kitu mah rada rinyul mangha teu sawios ari abdi mah kumaha saena Abah we oh geus kitu we bener nya oh gitu we poe ayeuna mah geus jadi isukan ini turang isukan jam genep geus ini turang ini oh bade enjing kene Abah angkat oh urang ngaduaan urang ti heula we lah barudakeun da nyahoan ka jalan ka dinya mah da mobil meureun di sisi jalan kayak kacirieun ku barudak amuh atuh mah ari kitu mah Bah pok Mardi ne malam oh geus kitu nya bare kacai heula istirahat heula kedeung deui lohor pan urang ieu oh sami atuh abi ge bade uwi da kopina beakeun heula udud da bawah tah yeuh cekelan duit 100 yeuh saguan nah jol masihan deui artos ka abdi saguan tong loba omong lah atuh ditampanan sakuan mereka saku baju teu loba omong atuh ari kitu mah abdi pamitan Bah oh sok atuh asa heula mitra sakedap urang teraskeun deui mitra ucapkeun Jang Mardi leos atuh mulang da geus beres urusan nanti jual beli kai jeung awi Mid
Amit Garawan Ya juragan aya naon juragan happy kesal naon lain isukan siapkan mana ini supiran mau truk mau jelema neangan tujuan mah ngalakai geus ngomong can cep dudung cacan teh sibuk dah nu balanya bae sukaina kukuring dibejakeun ye isukan mana mau mobil truk hiji mau kana truk jelema we tujuan sinso parabot tamang nanaon keperluan biasa bawa kanu truk ari mawa jelema jeung mau barang mending kanu truk kue merah lega lah mangga juragan siap geus kitu ini ti dia jam 7 ulah barang teuing atawa jam datang kali itu jam 8 ya siap juragan pok amit ngusubul panghubulna jadi pagawe di dinya teh percaya cag urang tuna heula lalakon nya carita Mbah Murdasim geus aya di imah ayeuna urang caritakeun keluarga Aki Yaya katut keluarga makna pok si Aki Yaya makna lain ya ku alus gitu da kabandul mah boro-boro manyer iya mah ngemalahan mah jaba dipanyer dua barang teh dua itu salah dua barang teh misah dipisahkeun duit pamanyerna teh panyer bejengjen jeung panyer awi malahan mah mere jeung duit kasih nyai jeung kasih ujang terus jeung mere jang nu darahan dah henteu kabatur mah kasebut teh Haji Murdasim mah biasa mun ieu ge tara boro-boro datang cenah mah manehna rek isukan ge ka dieu deui rek nyaksian nya meureunnan duka kumaha atuh nya abahna nyaki bapana sugan atuh dari milik mah meureunnan da teu sarua sugan atuh urang nu alus milik geuningan ieu ge geuning harga alus malahan moal nyoy ti batur duit can nanaon geus menang duit udah bere geus karasa bae geun we nu penting mah lancar we sagalana ka urang untung ka manehna untung gitu sarua da tukang usaha Aki Yaya ka Ma Eti mohon ka abdi oge meuni masihan artos 100.000 deunya kasih kanggo nitip kanggo jangikin oge 50 meni ageng dah tuh abi mah kakara istilah namanya ngaya artos 100 dah tecan kantos dama milik nyai meureun eta kentekeun mah tarimakeun Aki Yaya nyambungan ka anakna heuneu malan ieu 300.000 nitip kanggo putar uang dicekap dua dintenan ge kanggo beas kanggo sadayan rencangna da moal CF ku 150 ge moal 100 ge moal jalmi 8an mah nyetika atur we atur jadi 3 poe nya 3 poe saberesna malahan mah dasina
regang jeung dahan-dahan nama moal dibawa tuh lumayan bisa jadi suruh deui bisa kajual deui nyanya ada biasa no diakut we nu bubuk no oge kan sieun ti payun ningal teh ari nu meser kai sok nu rada arageungna ieu mah senan bade bahanna we nu dicanak oh jadi kadang Bandungan kamari sawala teh tadi teh kamari tadi gitu sampai pulang ya keun orang tingali kumaha isu bentukna kumaha brehna we nu penting mah pada lancar we tur salaman oh aki aya Cag Mitra urang gancangkeun carita isuk setengah genep Mardi geus soson tatan istilah nama salin ku baju rada bener gitu nya udah biasa manehna mah sok Jakartaan wae bareto mah ayeuna we di lembur teh beda can aya hanca gitu geus kitu pamitan ka pamajikanana duit nu pamere geus dibikeun ka pamajikanana ngajugjug leos weh ngajugjug ka imah atawa material Abah Murdasi teu kakocap di jalana da teu pati anggang ti imah na ka imah Abah Murdasi jog we jog ka puluhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bener oi. Keten bener, halus. Panggil ke Cikopi ti, Surti. Panggil ke Cikopi ya, jadi ya. Yang Mardi. Mangga kan, orang damelkeun. Yuk kalau dia di. Tah, ulun dah sebungkus tah. So, ulun dola. Sarapan can. Tos tadi saat caca tas teh sarapan heula pilih gitu. Pilih salatri ai cacan tuang sangu mah. Oh, halus kuring geus bisi acan. Acan maji ke tukang we. Tos Pak Haji eta abah tos tuang kuruduk we atuh bi Surti mawa Cikopi sagala. Iya Jang Mardi. Ya, kopi. Aduh, kade panas keneh tah. Nuhun bi. Heuh, sami-sami. Sok leueut. Ibi kelebet teh atunya. Agan. Oh, sok. Ngobrol lah nya. Udun heula ngopi heula udun. Sila geus beres udun geus siap-siap tatan datang weh amih Maimunah amih Mai gitu ya rada cerewet Apana? Nah meni gining kitu reka mana? Panarek ngalawi jeung jeng kumaha ya teh Lain gitu beda ti sasari we make jaket kulit make laken segala biasa oge tara make nanaon nya ulah gitu kenaon dibeli atuh dipakai hanteu bae bari jeung aya rek teh angeun ieu teh engkena teh bisi jadi ke Cikawao rek ningali bata. Alah, tong loba omong da mana naon da sidik bubuh harek ieu. Gosedi didinya dihareup, didinya supiran.
sugan kaharep nggak saya jadi supir kuring lah, supir pribadi. Hari kitu mah kumaha api we. Soke pidoana we cing salamet tur lancar. Oh bu nyama kami Maimunah rada wer gitu nya mah nggak atuh agan ari percantan mah abi ti payunya kan nyupiran. Oh ngos kemarin geus percaya lah sok halus. Mitra kunci mobil dibikeun Gamardi atuh celak naraek mimiti geus dihaneutan geus ieu Tegung Sila celak Pak Haji terus gitu gerung mengkol keluar ti buruan mengkol kalebah ngaler ngetan terus ka kulon turun da arek ka Cibarigis yang nupugu nama lain yang awi arek yang mawar bodas gitu mitra. Aduh waktu snat kamu jeung CF kan anjing orang teraskeun deui dina judul Ki Nyanung gitu nya karangan simkuring hapunten da ukur dongeng ya mah bilih aya gitu nu kaya kasabit nami kasebut tempat kasebut dah gitu nya pilih da ieu mah ukur dongeng rekayasa teu aya di nu kieu nama aki-aki kawin ka budak ngora nyanung aki-aki nyanungnya. Apunten nu kasuhun tong hilap ka mitra baraya sa alam dunya di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun di Banyaran. Sakitu nu kahatur hapunten nu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.